Assalamualaikum sampurasun wilujeng wengi wargi sadayana menawi kaanggo sim kuring bade medar carios nyambung di ieu rohangan. Hapunten boh bilih dina ieu carios aya nu kasabit nami keur alit asma dewasa tur kajantenan reka carios nami tempat nu sami eta mah mung sakadar kalarasan wae sakali deui. Hapunten anu kasuhun nyanggakeun. Oding bari neuteup seukeut ka Mangkasam harita teh Mangkasam gacang ungek ngabenerkeun kana naon anu dilisankeun ku Oding bieu. Da memang jeung kanyataanana kitu keperluan Mangkasam jeung biinah dina waktu harita. Sedengkeun kaayaan biinah mah jiga nu terus leungit ku picaritaan beh dituna puguh asa ngimpi jeung kakarak harita bisa ningali duit anu sakitu lobana teh. Memang teu salah, bener pisan kitu Kang. Pangabutuh kuring jadi nambahan, tapi alhamdulillah engkong cengli ngadadak bager mere nginjem duit ka kuring. Anu memang kacida butuhna ieu teh ku ngaranan duit. Engke mun nyalse kuring arek ngahaja nepungan ka imah ari rineeh. Ngan tapi eta pabajikanana kumaha yeuh? Ngarojong kana kahadean salakina ayeuna henteu. Salempang kuring mah sok inggih pabajikana nyaeta liang tong teu nyaho jeung teu panuju kana sikap salakina ayeuna. Sarta bakal piomongeun mun terus kanyahoan teh. Tenang Mang, justru gara-gara pamajikanana anu ngajadikeun engkong cengli robah sikapna teh. Tah jadi Mangkasam ayeuna ulah boga pikiran sieun atawa salempang ku sikap pamajikanana. Oh nya syukur atuh ari kitu mah Kang Oding. Berarti kuring greg-greg ieu hate narima ieu duit. Lain kitu inah bat ngadon ngahuleung geuning. Mangkasam ngareret ka biinah anu ngadon ngahuleung. Puguh abdi teh kaget akang. Jeung asa ngimpi sebab abdi kakara ayeuna ningali duit anu sakieu lobana. Biinah ngajawab bari mencrong ka salakina, meh asa teu percaya sabab ti irahaeun atuh ningali duit anu loba jiga kitu. Tah ieu teh bukti yen kasabaran jalma baris diburuhan ku kauntungan inah. Mangkasam bari panoromana mah marah mae bunga. Oding teu bisa lila-lila aya di dinya gancang pamitan pikeun mulang. Sakitonya di diri kuring ayeuna sarua regreg ieu ari geus tepi mah amanat ti si engkong. Nuhun pisannya Akang, sebab mun kaya Akang kuring teh kasah deui minta tulung. Namun teu ngalewatan heula Akang mah biheung teuing meunang jeung bisa mangsa nagerakeun pamaksudan jeung kahayang. Sami-sami Mangkasam, kuring oge ngarasa reueus tur bagja ieu teh papadana bisa ngabantu ka kasusah Mangkasam sanajan can samistina ngabantu. Yan tapi omatnya Mang sakali deui Mang Mangkasam ulah arek deket-deket komo layat yang jalma anu ngaran Juhana bahaya sabab atupan wano di pasar bari ngarendeng jongkona jeung jongkok kuring pira aku kudu teu wauh mah atawa embung ngobrol jeung batur dagang di pasar. Ngobrol tama teuing sepi dagangan. Mangkasam kitu teh bari ngalang Oding keluar ti eta rohangan duka teuing terus ngobrol naon. Sedengkeun biina mah harita ngadon terus tiuk dina kursi bari ngawaskeun kanu keur ngobrol
kejauhan. Ngerasa aneh eta oge waktu tadi katingali salikina bat bangun nemu karewas nalika odeng nyabet ngaran Johana ngan biina terus dilila mikirna sabab keburu aya perawat puskesmas norojol di jero ruangan tempat budakna dirawat. Eta perawat teh kawilang awewe ngora keneh, "Ibu Indah diantos di ruangan ayeuna." Cek eta perawat ngereret ka biina bari ngajakan ka ruangan khusus laju kadenge biina anu tumalnya ka eta perawat seutas aya di jero. "Kumaha Neng, dokter? Kaayaan pun anak danget ayeuna. Parantos sakinten tiasa manawi pami ditinggal kaayaanana sarta dicandak umulih?" Tanya biina nyorok cok nanya pananya teh. Perawat puskesmas gancang walon berimut. "Alhamdulillah tuang putra duanana parantos pulih Ibu sarta tiasa ditinggal kayanana danget ayeuna ku salirah Ibu. Nanging teu acan tiasa ari enggal-enggal dicandak pulang mah kitu menawi Ibu," jawab perawat. "Oh, kinten-kintenna sabaraha dinten deui pun anak tiasa dicandak mulina Neng, dokter?" Estoni hormat pisan ka eta perawat puskesmas nyebutna oge Neng dokter biina teh. "Paling lami 3 dintenan deui Ibu nya. Ibu nembe murang kalihna tiasa dicandak mulih. Marga aya deui anu kedah dikontrol tina ketuanganana kitu menawi Ibu." "Alhamdulillah sareng salajengna naon bae anu dilarang sangkan pun anak kajagi kesehatan anak Neng dokter perkawis tina tuangan dan tawisna. Sementawis mah tekenging waka di pasien tuangan masem-masem nya Bu. Lada-lada oge miminyakan atuh tuanganan nana meh sementawis tos sayogi di dieu mangrupi sayur sop nanging tetep moal waka bisa dipasihan gurih-gurih." "Oh mun mangga Neng dokter ngiringan bae Bu mah kumaha saena." Keur kitu mangkasam katingali asep ka jero eta rohangan sarta dititah diuk gancang ku perawat puskesmas dina kursi gigireun biina pada nyangarepan meja kerja. Perawat nyahueun mangkasam teh memang salakina biina pok harita mangkasam nyarita ngandung pananya ka eta perawat. "Dopi pun anak salerasna teu damang naon Dok? Nyuhunkeun keteranganana manawi?" Tanya mangkasam teu sabar hayang nyaho kaayaan menekna kumaha ayeuna. Minta keterangan anu pasti anakna katarajang panyakit naon. "Tuang putra duanana katarajang lambung pa Ibu." "Lambung Dok?" "Mohon malihan mah tos kronis kanggo asep anu ngarandapan kitu manawi Bapak Ibu nanging tekenging salempang. Margi kaayaan bakal tiasa damang deui pami tetap dijadi tina pola tuanganana kitu manawi." Mangkasam bati rumahu sarta narik napas panjang. Anakna kitu teh lantaran kurang dahareun sok nahan lapar lain sembarangan dina barang dahar. Mangkasam hatena mah ngarakacak ngomong sorangan nalangsa kana kaayaan nasib anakna anu dibawa hirup sangsara kokolot. Hese dahar dara acan kadang prebasa dari suk henteu sore da eueuh. Aneh puge mun pikiran haben mah ku mangkasam. Ongkoh caritana manehna teh gawe di jongko boga gaji tapi duit gajianana tara bisa cukup pikeun pangabutuh. Nya atuh arek cukup kumaha gaji ukur 300.000 sabulan sedengkeun pangabutuh leuwih ti sakitu ketambah rawei ku hutang dibayarkeun oge anger ngagantung teu punah-punah.
Mangkasam anteng ngalamun nepi ka ngarenjak nalika perawat puskesmas nyarita deui ditujukeun ka dirina jeung ka ibu inah tabi inah. Biaya obatna atos uninga panginten kantun dicandak bae ieu permilirna kanggo bayar administrasina Pak Bu. Meh bareng dina jeung Mangkasam narembalan bari nyokot formulir teh. Mun mangga dok. Sumun mangga neng dokter. Bina anu mawa eta formulir karohangan obat serta berbayar urut biaya perawatan budak jeung sajabana. Geuning ari dihitung-hitung mah jadi 500.000 jumlahna lantaran jeung biaya rawat inap. Mangkasam jeung Bina sorangan teh bisa nawar harga memang sakitu katangtuanana ti pihak puskesmas. Asep jeung Nyirika saterusna pada nungguan berang peuting keduaan saacan ninggang kana waktuna bisa beralih ka imah. Tunda anu kacarita kocapkeun di palemburan harita teh keur wanci peuting sumanding anu ronda tiluan lalaki ngora wungkul keur cinutrung dina bale-bale pos ronda bari di hayayungkung ku sarung beak kopi segelas sewa ngerokok meh beak sabungkus ku tiluan. Eta tuh urang ronda teh kadenge saurang diantarana aya nu cumarita ka baturna. Lain cenanya malam Jumat kamari mah aya begu ngalewat ka lemburan. Lembur anu deket jeung lembur urang bener kitu nya eta beja teh lain bohong. Baturna kadenge nembalan bari diuk di jero eta pos katelana jang openg. Cenah euy. Cil, ka lembur batur mah sok aya bagu atawa bagong ngaliwat tunggal peuting. Buah-buah lain bagong sabagong-bagongna eta bagong teh euy. Haji cinanya ada eta bagu teh jiga anu bisa ngaleungit pasti udah keluarga arek ditewak terus diborogot ngan suku hareup eta bagu gosi kasabab kubadog keluarga nepi ka ngagaik bagu ogena goge tah barang jeung kitu langsung we jirimna ngaleungit pas keur lumpat teh karto oge penasaran harita kadenge nyambungan ku cariotaanana saha eta kira-kirana anu munjung kana bagongnya jadi penasaran dewek mah euy kateuing saha atuh mun nya teh aya nu munjung ka bagong da can kabeja kana aya nu beunghar munjung cek acil karto deui nyarita deui da mun aya bagu atawa bagongna ngambah ka ieu pilemburan geus moal diantepkeun cacag demi ka modar ku dewek mah cek karto.